Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra mengjajat wilujeng patepang deui na calanu saban weak ieu. Mengjajat sedang medali carios kisah cinta di pasar malam karangan mengjajat. Kumaha caritana mangga wilujeng mangga Bandungan di kanca. Kacaturkeun harita teh Sukamantri aya pasar malam ya tanu pena lapangan alun Sukamantri Tanjung Kasmudan. Harita teh malam minggu mas keraramena pisan. Mengjajat teh naksir ka seorang hiji awewe anu make tiung hideung. Tu kasaha ngaranna mah da teu apal. Mengjajat teh ngomong ka si Gino, ka si Haris, "Ris, aya awewe euy geulis." Sahanya, wah jat sikat tadi lah awewe mah. Cek Mang Gino, sikat-sikat naon no euy, teu boga duit, uring teh. Harita awewe teh keur ngobrol jeung baturna. "Anu, kamana ya kamongoh kuring najan kan ieu ningan teteh? Kamongoh nu mana kitu? Panyata lalaki gigireun. Anu nyarenehna teh anu napangger listrik. Napangger listrik. Oh eta ya teteh." Cek awewe nu make baju hideung. Ka nu make tiung bodas. Aduh, no euy. Dituduhkeun kumaha ieu kuring teu boga modal nu. Bikeun ngalamar ka awewe. Da maneh mah jat teu boga modal, cuman boga modal awewe geus mepet-mepet da maneh euy. Nya no lah, kan we pikir-pikir lah, enam highway urang lajok kincir jeung ombak banyu. Eta jajat jeung Mang Gino teh ngajugjug ka tempat kincir. Eta nganu ningalian kincir, ngahajak ka kincirna teh teu payu. Da eueuh nu naek atuh kanca. Dan nu loba naek teh ombak banyu. Syah eta nu surak ombak banyu jeung pola-pola rame awewe lalaki. Cek barudak awewe meuli jejeritan lantaran motor ombak banyuna metalik pisan, tukang tangkoselna. Ya kitu deui kolak-kolak metalik pisan. Waduh, euy no rame euy nu numpak ombak banyu teh kacidar ramena pisan. Nya numpak atuh teu boga duit. Maneh mah teu boga duit we jat nah. Ayo urang ngeliling, gawe kukulingan kukulingan itu kan tengah alun eta ningalin tukang dagang galelis euy tukang dagang na ya urang pasar malam teh. Duh, lamun aya pijodoheun nu euy boga duit teh dibanang hiji tah pasar malam teh. Nu tukang dagang di pasar malam teh. Nya no nya jat euy galelis. Yunah rangkat rang jalan-jalan deui. Harita jalan-jalan reg eta jajat tengah jeung Mang Gino teh ngaraneg di tukang martabak. No hayang martabak teh siga boga duit. Boga duit mah 10.000. Ieu urang meuli ah. Ya harita mengjajat jeung Mang Gino teh jajan we martabak. Eta celebakan pisan ngeunah amis deui. Katama nu dagangna teh amis awewe ngora keneh deui. Da eta mah awewe tukang martabak. Ya, jeung sumping. Mangga atuh jajanan ka dieu. Abdi yang belian. Cek abdi teh. Ka Mang Gino, cek mengjajat ka Mang Gino. Kumaha no euy? Ya sok dibelian, tapi duitna ku cinta kumaha? Ali mah tuh ku cinta mah hayang ku altos. Tah, boga duit 10.000 sabaraheun nang makenging dueun. Alhamdulillah atuh meunang dueun. No cek mengjajat ka Mang Gino. Masih tuh mah poe balalik. Tapi cicing heula di masjid. Anu ngawadua. Pangke kitu teh
Pojol we kuda, eta kuda koyong teh, kuda pasar malam teh. Nah tambah pas koyong palumpang teh kuda-kuda, teh modal hadap masjid. Goblok kata kuda ngan kang modal tuh mang. Cik mang keduk mang kuda mang. Nah eta mah tukang kuda kerawak teh nyakot keresek. Tuwe teh kuda teh dikeresekan. Barang di tengah-tengah dialungkeun teh. Ke pengunjung pasar malam. Ninggang ka saurang tukang pasar malam, pengunjung pasar malam. Eta ka hiji lalaki ninggang pisan pasirahna pisan. Waduh, naonnya teh ini bau-bau teuing. Ari pek dibuka teh tepek teh tai kuda. Si goblok teh kuda ningannya mah aduh palingan bau. Mun martabak ngalungkeun teh euy. Sahanya aduh. Ari nu boga dosana mah tukang kuda jongjon we manehanana. Da kudana mapan opat ekor kuda. Nanta apaleun eta mah nu katinggang kutai kuda mah. Kukulutus wae nu jahatena teh. Aduh lamun kapanggih ditampiling ku aing tukang kuda edan. Naon engkang? Cing sama engkang kasep. Cing sama anggap aja kuda engkang. Ya kabogohna. Adalah keheuneng akang ditinggang kutai kuda. Enggak ditinggang kutai kuda. Kamu ditinggang ku besi omak manyumah tah. Wah, eta mah tambah parah nyi. Neng, komo lamun ditinggangna ku cinta neng mah wah pasti mantep pisan. Ih, ngombal ninggal mah. Tah sakitu we nya lah, bili lami teuing ngadongengna. Nu judulna teh Pasar Malam Sukamandi Alun Tanjung Kerta. Waktuna ka Bujung Seep. Cak ulang tunda lalakona. Kemudian kan dia mengjajah ambit mun anggun kur permiot jeung kadun cak kasadayana. Cek